Isuk-isuk teh geus pakpik-pek we ka warung jeung mikiran isi beuteng. Heeh, poe ayeuna mah bisa salat subuh teh jongjon kusabab da libur gawena. Naha cenah teteh make jeung libur, heueuh atuh da apanan garering teh menika sok bareng. Ieu teh salaki jebana muriang cenah lalungse. Abi menikat ieu teh nyeri walikat ti kamari meureun geus 3 poe mah menikat leumpang oge asa ciga robot. Eh? Teuing kunaon atuh da ieu teh ujug-ujug hudang sare teh menikat nyeri, hudang teh ieu teh kunaon, aduh walikat teh menikat lali nu nyareri kieu, ieu teh teuing kunaon pedahna. Tapi heueuh da ari pamajikan bogakan nyeri mah nya dan teu bisa ngeluh oge atuh da tetep we kudu balanja, kudu masak, kudu beberes. Da boga pagawean anu eueuh cutina, heueuh pan pagawean di imah mah geuninganan eueuh cutina teu bisa libur sapoe ge. Mun libur sapoe meureun imah paburaset, beuteung lalapar meureun kalaparan, meureun da teu bisa motekar ku sorangan geuninganan lalaki mah. Heueuh kusabab hoream masak isuk-isuk teh cenah jebanu gering hayang bubur, ieu ge sapari leumpang peupeuyeuk geungan teh nya meuli we ka hareup ieu teh bubur leuheung deui aya tukang bubur deukeut. Heuh pan deui teu kudu jauh, pan meuli bubur teh teu kudu make motor, tuh ieu teh tuluy we di emam. Tuh ari ieu ibu-ibu tim bubur anu diaduk atawana teu diaduk. Abi mah hayang digalo-galo atuh da komo ditambahan kecap dimasing rada amis geuninganan nya diladaan deui. Pan jadi meresap geuning bumbu-bumbuna teh meuni sok nikmat teh geuninganan. Ieu teh cenah ceuk bapa budak teh cenah, "Ah lumayan yeuh wareg cenah bubur teh kuateunna nepi ka jam 8 mah," cenah. Ceuk abi teh jam 8 atuh sakedeung deui meureunan kudu masak deui wae cenah. Nya heueuh atuh da ari bubur mah saukur pengganjel, ieu mah atuh da cenah ge cuci mulut majar teh. Ceuk urang mah dahar sangu we atuh tadi teh nya atuh kudu nini tah meuli bubur. Ari kitu mah meureunan dobel pengeluaran teh, ah kumaha sih. Padahal makan bubur oge sangu atuh nya ceuk urang mah sarua bae, ah dasar atuh.